Jeng jeng jeng, waktunya masihkeun artos di jero amplop. Kela geus turun geus naik motor asa aya nu hilap naon nya ieu? Euleuh eta warung we teh ditutupan, Gusti lain mah hideng atuh nutup ku sorangan. Meuni kudu we ku urang, ampun teuing. Bumi teh dikuncian ek liliaran ek kukumahaan geura eta jelema astagfirullahalazim. Bade naik teh kana motor da eta teh aya bensinan deui wae. Heupahnya ieu tiba-tiba tos di lembur mama mertua, video di jalan mah teu aya tadi teh rusuh diantosan di Karanglayung, ieu teh tos di Karanglayung nyimpang we bade nyambungan teh. Kusabab di payunan bumi adik ipar Q banyak pohon katuk ya guys ya. Ieu sambil ngantosan rerencangan abi ngalaan heula katuk. Kajen teuing teu keur nyusuan ge da abi maresep kana daun katuk teh guys. Di sayur ning sareng wortel pokona mah mantap. Heg si bumbuna teh nging digoreng heula geuning dikecemplung-kecemplung sayur alung lamun saur kolot baheula mah. Tapi duka bade iraha ieu teh nyayurna mah. Mudah-mudahan teu kalah peot dina kulkasnya. Moal atuh ketang da abi mah rajin ngumpul-ngumpul dahareun. Tuh alhamdulillah kenging satangkepan sireum. Tos heula urang nyambungan alhamdulillah air ini tos aya. Ieu ngantosan batur orang dieu tapi kalah sing rarengkok teu kuat panas abi teh ngeuleuyeun we nya. Nah setelah berjalan kaki dengan waktu 2 menit alhamdulillah ieu tos dugi kana tujuan utamanya eta Parasmanan. Teras di dieu abi kenging spot emam anu raoseun kacida di bawah pohon lengkeng. Tidak lupa ari awewe mah dahar ge sok bari ngagibah da guys. Tuh tingali geura sok tina cara-cara waswiswesna. Pokona mah makan sambil ngomong mah enak kacida. Sok sanajan pedah mah cenah eta teh kirang sae nya guys. Tapi da sanes ngagibahkeun batur ieu mah guys aslina. Tapi nuju membicarakan soal konten tukang wipi sareng cerita teh geuning sok diantosan cerita selanjutnya cenah ge bakal aya cerita anu menggemparkan dunia pokona. Teras di dieu oge aya pependak sareng rerencangan tapi saurna teh moal dikontenkeun. Gusti meuni sararieun we jigana mah jelema pependak sareng abinya. Moal atuh guys tenang. Ieu ge ca aing ge da dikontenkeun so teh pedah kersaeun. Satosna beres emam ieu abi langsung menemui pengantin lanjut bade uih di jalan teh aya segerombolan buah nanas anu tereh asak juga namanya. Lanjut ieu melewati lorong kehidupan karena nu tadi mah jalanna jauh teuing abi gadugikeun ka 2 menit mapah kanu ieu mah insyaallah 1/2 menit. Ieu ka mana cenah bisi sasab alah teuing di Rancagemur menya sasab. Tah ieu sulap tiba-tiba tos di jalan paudag-udag sareng Mang Ocid. Mang Ocid antosan meser. Kalian jangan salpok ya guys, ini mah bukan Bang Ocid suaminya Munaro, ini mah Bang Ocid Baslo terenak sejagat raya. Nah kalah ngahuit sok geura cobaan enak pokona mah. Nah sekarang Maya sudah mari kita lanjutkan perjalanan pulang tring tiba-tiba sudah di rumah. Videona urang dicekapkeun sakitu wae urang dilanjutkeun kana ngalotek buah nging haroyongnya. Bye assalamualaikum.